tanpa menyebut asmanya Allah bangke ngarana haram hukumna. Tah orang Islam ditipu kayak Yahudi Nasrani matak cek Allah walang tardo angkal Yahudi wala nasoro hatta tatabi'a milatahum. Kan tata teh dugi ka kiamat ridona betul. Ieu Pak Islam ditipu ku Yahudi jeung Nasrani. Meuning keneh meuli hirupna bawa ka imah pencit ku urang make bismillahi Allahu tah eta nu halal ngan kade ulah mencit sorangan. Muncul goreng ayam asup ka kampung-kampung make tipung tai ucing. Orang Islam koplok teu ngadalahar. Abi rek naros ka ibu jeung ka bapa nu lahir ti rahim Islam aya baheula goreng ayam make tipung. Nah tu ayeuna bet aya ti mana eta tipung mimitina? Apan ti Kentucky? Ari Kentucky ayeuna di mana? Di Amerika da kuring urut dididik di ditu. Cek abdi ge Pak Bu